Kebat lalampahan barman harita geus anggang ti lemur singkur. Barman boga maksud rek ngajugjug ka lemur pada awas nu kawilang deket lamun dijugjug mah. Jalan nu kaliliwatan hampir kabeh jalan pakebonan, tapi kalan-kalan sok nyorang jalan reuma nu harieum ku tatangkalan. Cacap jalan pakebonan beras ka jalan leutik jeung netek, udah ukur ngalenghoy teu bisa gancang dan nanjak. Ngan basa nyorang jalan nu datar teu kanyahoan ti jero reuma cung jeleng jalma aya kana genepna megatan jajalaneun. Dina leungeunna kaciri nyarekelan bedog. "Paran euy!" cek salah saurang nu megatan teu sirikna nyentak. Pugu bae barman jeung si Kasdun ngararenjag, kadali kuda langsung dibetot, reg kuda eureun hareupeun nu megatan. Baturna anu limaan deui langsung ngepung barman jeung si Kasdun, nyata pisan boga niat julig atawa arek ngabegal. Barman turun tina kudana. Itu deui si Kasdun sarua milu turun. Barman geus ngajudi lamun jalma-jalma anu megatan manehna geus tangtu para begal. "Arek naraon anjeun?" cek barman sorana tatag teu kaciri ngemuka sieun. "Yah, dewek mah geus tangtu teu boga maksud jeung tujuan. Pangna megatan aranjeun duaan teh euy," tembal saurang begal minangka gegedugna. "Nya kuring ge ngarti, anjeun pangna megatan teh geus pasti boga tujuan lur. Heuh maksud kuring teh naon anu dipamri? Sok bae geura balaka, susuganan bae kuring bisa nulungan," cek barman deui kacida tenangna, teu ngerasa ringrang sumawona gimir mah. Ari para begal kadon silih reret jeung pada baturna, kusabab kakarek ayeuna manggihan jalma arek dibegal taya kasieun. Samalah mah make jeung arek nulungan sagala. Ari gegedugna pok ngawakca deui. "Dengekeun ku si laing euy, dewek megatan sira laing duaan teh arek ngabegal, lain rek minta tulung. Ngarah salamet sok geura pasrahkeun kuda ka dewek. Pon kitu deui babawaan si laing utamana mah duit. Ayeuna keneh pasrahkeun ka kami. Tah sakitu paminta dewek mah." "Heuk, ieu kuda sarta babawaan arek dibikeun ka anjeun kabeh. Kuring moal ngoretkeun, ngan aya hiji syaratna ti kuring. Nyaeta mun seug bedog Andika sanggup neukteuk beheung kuring." Pokna barman bari ngalengkah ngadeuketan ka gegedug begal, ngahaja ngomong kitu ngarah teu miceunan waktu lila. Tumrapna ka gegedug begal matak panas, asa diece ku pantar barman ngan haok bae nyentak nyarita nagari hal pisan. "Wah, dasar kunyuk sia. Asa kurarango cumarita teh. Kawas gableg awak nanding wajah we kurang ajar. Allah, montong dibawa cacarita ke barong, caca gue kadinya," cek salah seorang baturna sarua kahudang amarahna. Dina gerakan anu kacida gancangna, gegedug begal nu neulah ki barong ngahembatkeun bedogna. Sora bedog ngedius nyasar beheung barman. "Hiu, jebron!" Bedog neungel pisan kana beheung barman. Ki barong ngaranjug sabab karasa ngampul kawas ngadek wajah. Samalah bedogna sapat jadi dua rapuk kana lemah. Ki barong ukur ngajengjen badis arca, leungeunna nyeklan bedog nu ngarisa potong. Kitu deui baladna ki barong ukur carolohok kemang kadu. Tetela jalma nu keur dibegal ku maranehna miboga elmu anu luhung. "Sok nu sejena geura maju, pilihan ku aranjeun awak kuring nu sakirana hipu. Montong hiji-hiji kabeh we maju sakalian," cek barman nang tangga para begal. Tapi taya nu nembalan sumawona wani maju narajang ka barman, kusabab geus bisa neguh barman lain jalma sambarangan, tapi ngabogaan pangabisa anu kacida ahengna. Lamun taya nu wani maju, ayeuna bagian kuring pikeun nyaca gegedug araranjeun." Barman ngagilirkeun bedogna. Puguh bae ki barong tangka ngagurubug barang ngadenge rek dicaca ku barman teh. Bedog nu ngarisa potong gancang dialungkeun ki barong gentak deku hareupeun barman teu sirikna ngabebeutkeun maneh.
Ampura Kisila kuring geus kumawani megatan anjeun duaan, cek Ki Barong geus seber manten ku pangabisa Barman. Baladna nu sejena sarua ngalungkeun bedogna bari terus dareku sejata luk. Teu kunaon ku kuring di hampura nganti wangkit ayeuna anjeun kabeh ulah kumawani megatan atawa ngabegal deui. Sok komo megatan di tempatan sabab nyawa aranjeun nu jadi taruhanana. Kitu pok-pokanana Barman, leungeun Barman ngagupai ka lebah reuma lantaran sakadang maung lodaya keur ngadagog di sisi reuma. Sakadang maung kawas nu surti jeleng jeleng luncat terus ngadagog gigireun Barman. Gaur gaur sakadang maung ngagagauran nembongkeun sihungna nu ranggeteng. Para begal pating gurubuk beungeutna sepa meh taya getihan awahing ku soak ningali maung lodaya ngadagog hareupeun maranehna. Komo Ki Barong mah nepi ka ngiihan maneh bakating ku sieun ku sakadang maung nu ngadagog rek ngarekeb ka manehna. Awak Ki Barong ngadeg-deg geus asa gep we direweg ku maung. Sok ayeuna arek kumaha ketak anjeun kabeh, sangaran anjeun teh, ceuk Barman bari mencerong ka Ki Barong. Sumuhun abdi pun Barong, temal Ki Barong sorana pegat-pegat. Dengekeun ku anjeun Barong, sakali deui kuring teu hayang ngadenge sok komo ningali anjeun sabalad-balad ngabegal atawa megatan jalma nu keur patali marga. Lamun anjeun sabatur-batur sulaya kana janji tong sambat kaniaya, awak anjeun sabatur-batur bakal jadi eusi caduk sakadang maung. Gaur gaur sakadang mau ngagaur deui kawas nu ngantebkeun kana caritaan Barman. Ki Barong jeung baladna meni ngarempod ngadenge mau ngagaur teh hatena lelenyapan awahing ku baluas. Bari sieun-sieun oge Ki Barong maksakeun cumarita. Ampun Aden, pun moal kumaha hantun sun. Caritaan anjeun ku kuring dicekel sulaya kana janji anjeun sorangan geus apal kana resikona. Barman ngalacat deui kana kudana dituturkeun ku si Kasdun. Sakadang maung jug anjeun geura kaluweung deui. Cacap Barman cumarita sakadang mau ngagaur jeleng jeleng luncat asup deui ka jero reuma. Barong anjeun sabatur-batur gerak gancang baralik ti patempatan. Kusabab maung lodaya lain ngan saukur hiji, tapi loba keur ngadodoho mangsa. Bisi teu boga keur pangabutuh tah kukuring dibere keur anjeun sabatur-batur. Barman ngodok pesakna, lung ngalungkeun duit ka hareupeun Ki Barong. Tali kadali kuda dikenyed, bretek kuda Barman lumpat dituturkeun ku kuda si Kasdun. Ki Barong jeung baladna gentak carengkat. Duit gancang dicokot ku Ki Barong, taya nu cacarita Ki Barong sabatur-batur rusuhan ninggalkeun eta patempatan sabab di jero reuma kadenge pating gorobas. Dina wanci sareupna Barman jeung si Kasdun geus nepi ka lemur pada herang. Kaayaan di jero lemur tiiseun kusabab wanci sareupna mah arang langka jalma nu ngulampreng. Lolobana urang lemur keur ka masjid. Sanggeus meunang tempat pikeun ngarereb, Barman jeung si Kasdun terus bae ngadon rareureuh di dinya. Untung aya warung nu haat ngampihan bari jeung teu naksasi kana harga. Gumantung kana karidoan Barman sorangan. Sanggeus beberesih, Barman jeung si Kasdun ngalakonan salat magrib di Tajug. Rengse tina salatna duanana pating darekul dalahar. Kang, ari udud aya keneh teu? Ceuk Barman satu tas rengse tina daharna. Nyasat yang duh, geus peak sugan aya di warung. Geus ngawadang teu udud maduh kawas mandi teu si beungeut. Rariged kieu. Temal si Kasdun bari nyarengeh seuri. Barman nyalukan nu boga warung. Aya pikir saun naon Aden? Ceuk nu boga warung galeh gehna keranan.
Cik mang kuring minta cikopi 2 gelas jeung udu dawe sakalian. Unyuk sumangga Aden. Tukang warung ngaleos deui. Teu lila nu boga warung geus kadinya deui bari nanggeui cikopi 2 gelas. Sok ditunda dina meja, kitu deui rokona sarua ditunda dina meja. Mangga Aden, nyangakeun, cek tukang warung bari rengkuh. Nuhun Mang, tapi ulah waka ka mamana Mang, sabab kuring itu aya picaritaeun, cek barman nyelang heula ngarongkong kana rokok nu aya dina meja. Tukang warung teu nemalan, gek bae diuk nying hareupan ka barman, memeh cumarita barman nyesep heula rokona. Kieu Mang, kuring arek tumanya, susuganan bae aya bongbolongan ti Mang. Mangga Aden. Cing Mang ari ti lemur pada herang lamun tuluy ngaler engke berasna ka mana ieu teh. Pokna barman bari mencerong ke tukang warung. Ke dupi Aden bade teras ka mana ieu teh? Temal tukang warung malik tumanya. Sabenerna mah lemur anu rek dijugjug ka cidah jauhna bakal meakeun waktu mulan malen. Najan disebutkeun oge tang tumang moal apal usaba beda ka gubernuran. Tumanya soteh kak Mang bisi baik kuring duaan kalangsu. Tembal barman tenyebutkeun lamun dirina keur ngalalana tepugu anu dijugjug. Kahartos upami kitu mah Den. Kieu Aden, ti lemur pada herang upami teras ngaler engke berasna ka lemur alit nu katelah lemur talaga. Ti lemur talaga saupamina teras bae ngaler bakal beras ka Kabupatian Tarawangsa. Cek tukang warung ngalelebah pilemuran nu bakal kasorang mun seug nyorang lalampahan kabeh kaler. Tah lamun ti dieu ngidul berasna ka mana Mang? Cek si Kasdun milu tumanya. Upami ti dieu kabeh kidul bakal berasna ka Kademangan Ciawi Tali Aden. Barman ungut-ungutan ngabandungan caritaan tukang warung. Lamun ti dieu ngulon engke berasna ka mana Mang? Cek barman deui awahing ku panasaran. Ka kidul mah moal mendakan pilemuran Den, tapi salawasna bakal nyurang alas geledegan anu berasna ka Gunung Hideung. Upami ngetan mah uih deui ke tempat anu tos kasorang ku Aden duaan. Walon tukang warung deui nerangkeun deui ka barman meuni dariana keranan. Nuhun Mang, duh. Tapi cek Mang nyebutkeun lamun ti lemur talaga terus ngaler berasna ka Kabupatian Tarawangsa, mun seug kuring ngidul berasna ka mana Mang? Upami telepat mah berasna ka Kademangan Ranca Selong namung. Tukang warung teu kebat deui cumaritana kawas aya nu disamunikeun. Namung kumaha Mang? Barman ngerasa penasaran. Sateu acan dugi ka Ranca Selong kedah nyorang heula leuweung siluman. Leuweung siluman? Barman kerung. Muhun Den, leuweung siluman eta leuweung ka Cidah sangetna ampir teu aya jalmi nu wantun ngulampreng ka lebah dinya. Kumargi seueur wartosna leuweung siluman pinuku jurig marakayangan oge para dedemit anu ngageugeuh eta patempatan. Janten urang dieu nu bade ka Kademangan Ranca Selong kajeun nguriling. Sanos tebih oge nguriling heula ka Kabupatian Tarawangsa. Kitu ta Den? Tukang warung ngebrehkeun kaayaan leuweung siluman anu geus kaceluk ka Cidah sangetna. Atuh kaharti ari kitu mah. Sakali deui hatur nuhun pisannya Mang. Cek barman ngerasa bungah geus dibere wewengan ku tukang warung. Sami-sami Aden. Bilih aya kaperyogian nu sanesna mah gentraan bae nya pun Mang. Punten pun Mang permios heula bade nutup heula gubiag. Cek tukang warung bari terus cengkat. Nya Mang, keun aya naon mah ku kuring dicalukan deui. Tukang warung ngaleos ka jero warungna rek nutupan gubiag. Kusabab wanci geus beuki peuting. Barman jeung si Kasdun terus bae aluprek ngobrol kaselang ku pating raregot kana cikopi. Sumirat nyaangan jagat, mangsa peuting geus lekasan, sora hayam jago kong korongok patembalan jeung pada baturna. Sakira wanci meletek panon poe atawa jam 7 isuk-isuk, Barman jeung si Kasdun geus saged rek nuluykeun di lalampahanana.
Memeh ini teh teu poho sakalian meuli kadaharan keur di jalan. Basa babayar urut dahar jeung ngarereb tukang warung tangka colohok sabab barman mere duit nu kawilang gede pangajina. Sanggeus tarapti barman jeung si Kasdun pating kalacat kana kudana dijajab ku paneuteub tukang warung. Dua kuda maju lalaunan nyorang jalan Pilemuran. Cacap jalan Pilemuran kuda mimiti lumpat beki dieu beki tegar kusabab jalan pakebonan ka Cidala lega. Dina wanci pecat sawed barman jeung si Kasdun geus nepi ka lemur leutik nu katelah lemur talaga. Di lebah punclut lebah dinya pinuh ku tangkal sampe sisi-sisina rajeg ku tatangkalan. Barman ngeureunkeun kudana kitu deui si Kasdun sarua milu ngarandeg. Kang, urang reureuh heula di dieu, itung-itung ngareureuhkeun ka capek, bari sakalian ngeusian heula beuteung, ceuk barman bari turun tina kudana. Si Kasdun oge sarua gentak turun tina kudana, sanggeus kudana dicarangcang, barman jeung si Kasdun gukek dariuk hanapeun tangkal kai. Kadaharan menang meuli ti warung gancang bae dipurak, memeh dalahar pating raregot ngarinum bangun ka cidahana angna. Dekul bae duanana dalahar bangun narikmatna keranan. Rekahyang duh, geus ngawadang mah awak teh gorejag deui, ceuk si Kasdun bari ngalungkeun daun cau urut daharna. Komo mun badarat Kang duh, bakal ka Cidaripuna cacakan kana kuda wae geus sakieu asa pasiksak awak teh. Walon barman bari ngarongkong kana kendi, regot nginum ampir bea kabeh. Najan kana kuda ge anger bae ripunjang aduh sabab lalampahan nu geus ka sorang geus ka cida jauh na apanan ieu teh. Nya kitu pisan Kang, keun lah awal akhir ge urang bakal panggih jeung anu keur diteangan, ceuk barman ngabeberah. Si Kasdun teu nembal, anteng bae ngenyotan ududna, ari barman sajeroning bari ngaroko teh panonna neuteub ka jauhna. Ningali gumplukna pasir beh landeuh. Kaciri oge rungkunukna imah sok sanajan ancal-ancalan. Angin leutik ngahiliwir siga ngajajab anu keur nyawang. Barman nelek-nelek kabeh landeuh. Atra aya jalan satapak nu ngebat ka handap. Najan remet ku kakayon tapi jalan satapak kaciri rada ledeg balas ka iri. Kang, wayahna daguan di dieu sakedeung mah nya kuring arek nyobaan ka landeuh ieu teh. Di tengetan aya jalan satapak bet siga-siga aya susukan di handapna. Wanci geus meh tengah poe teh kuring arek bebersih sakalian arek ngalakonan waktu. Geus kuring ka karek akang nu maksud teh urang sakali sewang we nya, ceuk barman boga niat arek turun ka landeuh mapai jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang eta mah lagunya. Mapai jalan satapak. Barman boga pamikir lamun di handapna aya susukan. Susukan gitu teh sok jadi sieun salah maca gitu kan. Pacamat mapai susukan ju turun. Salah logatna teh pacamat mapai susu kanju turun. Wah, diomongeun eta mah nya. Barman teu nyarita deui. Manehna langsung indit leumpang mapayan jalan leutik. Najan pinuh ku kakayon tapi teu laleueur kusabab jalan make tetecean. Sigana mah ngahaja dijieun ku nu purah ka kebon. Cacap jalan nu mudun, beras ka jalan nu hantar, lebah dinya ge sarua pakebonan nu pinuh ku tangkal sampe. Beuki dieu beuki lalening ukur aya jujukutanna leutik. Teu nyalahan, lebah dinya aya susukan leutik caina ngagenyas herang. Barman cingogo nyiuk cai kana leungeuna karasa nyecep tiis. Alhamdulillah bisa ngadon bebersih sakalian abdas. Barman ngagerendeng sorangan. Barman cengkat deui nu maksudna arek muka bajuna tapi manehna teu kebat lantaran di beh legok nu kahalangan ku dapuran awi bet siga aya tampian leutik. Barman gancang nguru ka lebah dinya, bener pisan eta teh tampian leutik. Hateupna ku eurih sakuriling tampian disarengseng ku bilik.
Barman terus bae lempang. Sanggeus nyukang dahan kai anu dipake sasak, Barman asup ke jero tampian. Gebeg teh Barman tangka ngaranyug, sabab di jero tampian aya awewe keur muka bajuna. Ku Barman ukur ka ciri lebah tonggongna hungkul. Apunten, cek Barman bari gentak ngejati dinya. Puguh bae awewe nu keur aya di tampian ngakurubug awahing ku kaget. Kurang ajar, dasar lalaki ucut burung. Kadenge si awewe nyarekan nilak-lak dasar. Ari Barman terus bae ngungkug teu malire kanu keur nyarekan ka manehna. Lantaran Barman ge teu ngahaja ningali anu arek mandi. Daguan si lalaki cunihin. Kadenge sora awewe nitah eureun ka Barman. Barang malik Barman ngaranjuk, sabab si awewe geus aya di dinya keur ngaberga bari nulak cangkeng. Barman ukur colohok. Teu nyana lamun si awewe teh tangtungan wanoja ngora. Nilik kana rupana mibanda rupa gelis, awakna jangkung leutik tapi ngareusi. Si awewe dangdana kawas lalaki, make baju pulas hideung, bet siga murid hiji paguron. Rek kabur ka mana si lalaki ka sebelahan? Cek si awewe deui panon anu cureuleuk teh tangka bolotot. Kitu deui beungeutna anu bersih ka ciri euceuy awahing ku amek. Apunten nyai kuring teu kahaja manawi teh teu aya jalmi. Temal Barman tapa-tapa rumasa salah, sok sanajan teu kahaja. Alesan dasar lalaki gejul teu gablek kasopanan sia. Si awewe beuki nyeuneu teu sirikna hayang ngrekep. Agung pangapunten nyai, daya pisan gaduh niat awon atanapi bade codeka ka salira. Sakawit mah bade ngiring bebersih sakentenan bade abdas, namung di lebet tampian aya salira nyai, sakali dihapunten nyai. Kitu pokna Barman ngomongna leuleuy sanduk-sanduk ka si awewe. Kuring teu paduli, ngaranna lalaki kabeh sarua kurang ajar. Ngomong mah alus, kawas nu nya tapi anger kalakuan siga ucing garong. Si awewe terus bae norowelang ngabudalkeun ka keheulna. Eta mah kumaha anjeun nyai, tapi najan teu kahaja kuring minta dihampura. Wah, geus tong loba bacot sia. Dina gerakan nu kacida gancangna si awewe narajang ka Barman. Peurupna nyuruwuk rek ngahanca beungeut Barman. Tapi aneh, samemeh tenggelan ngahanca beungeut Barman, dumadakan awak si awewe leuleus meh taya tangan pangawasa. Tenggelanana langsung lapes, awakna meh tikusruk kasusukan. Ngan untung leungeuna kaburu karawel ku Barman. Kunaon nyai? Cek Barman ngarasa reuas. Si awewe teu nembalan, sabab awakna kacida lungsena. Duh, kunaon aing teh? Dumadakan awak leuleusna taku. Sakabeh pangabisa teu metu. Kitu gerentesna si awewe ngarasa teu ngarti ku eta kajadian. Sakali dihapunten nyai ulah lepat sangkian, Barman teu weleh tamada. Saha ngaran anjeun? Cek si awewe sorana semua haros-hos. Ngaran kuring Barman, sakali dihapunten nu kasuhun. Kuring arek amita nuluykeun di lalampahan. Mangga dikantun nyai. Kitu cek Barman terus bae ngaleos teu nolih ka si awewe nu keur ngajengjen. Si awewe ukur celeumeut rek ngomong deui jinisna kaburu ngejat. Si awewe ukur nutur ku paneuteup, tapi samangsa Barman geus teu katempo deui, dumadakan awakna gorejag kawas mimiti. Si awewe ukur ngahuleng. Nyata eta jajaka teh miboga ilmu anu kacida luhungna. Bisa nalukeun aing ku jalan demit. Barman, tetel anjeun teh lalaki weruh miboga kasakten luhur. Hanjakal aing geus salah sangka, kaburu nafsu ti heula. Kitu gerendengna si awewe ngarasa kaduhung geus salah sangka. Si awewe balik deui ka tampian rek nguluykeun deui mandina, barang rek asup ka tampian, kadenge sora talapok kuda tibeh kidul. Si awewe gentak ngareret semu tangga, atrapisan lalaki nu tadi kumanehna dicarekan keur aya dina tonggong kuda. Teu lila sora kuda geus teu kadenge deui. Si awewe ukur ngaheula narik napas panjang bangun aya nu keur dipikiran. Barman, cek si awewe deui laju asup ka jero tampian.
Kocapkeun Barman jeung si Kasdun lumampahna beuki ngajauhan lemur talaga. Ari Barman boga niat arek terus ngidul ngajugjug ka Demangan Ranca Selong. Najan kuda ngaliwatan leuweung siluman, Barman teringrang, tapi sabalikna pinuh ku rasa penasaran hayang ngabuktikeun omongan tukang warung tea lamun leuweung siluman tempatna para nonoban marakayangan. Pamiarsa sadaya waktosna parantos tenyekapan cag urang tunda di hanjuang siang, urang teunun di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.